tah darengekeun ku sararea koplok ngaranna Ustad nu alus tah aing ngadenge dina aya piti Pak Ustad ting Ustad mana urang teu pati apalnya ngan padah kata-katana teh alus keur Pa Dedi Mulyadi keur patu aing lupa baliut keur Pa Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Jadi ngadoakeun eta hiji Ustad ka Pak Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi. Doakeun teh kieu hiji mudah-mudahan Pak Dedi cing sehat pertamanya cing panjang umur cenanya cek Pak Ustad teh. Terus kadua cing makin bijaksana tah manehna teh lamun jelema kitu saya pasti yakin lah gitu. Yakin bahwa Pak Dedi mah moal nepikeun ka korupsi masalah duit negara tah. Eta doana seorang Ustad anu alus terhadap Pak Dedi Mulyadi nya tah aing teh hayang teh ningali jelema para ustadnya ulama kiai atau habib lah sawe hayang teh kitu jadi ku aing teh nerapkan otak aing teh tah ieu jelema alus mah dan aing ge bakal ngadoakeun kanu jelema alus mah ku aing ge didoakeun cing sararehat. Da ieu mah kumaha sebagian mangaromong teh ngan ngaku goreng we. Atuh aing rek kumaha ngadoakeunana ka sia. Sia mah da goreng wae pikiranna suujon anjing sia mah ta eta. Atuh nuhun Pak Ustad pokona namanya hade ulah poho Pak Ustad. Ti abdi mah Pak Ustad sehat terus hade ulah poho ngopi Pak Ustad ngopi teh liong Pak Ustad da kitu nya. Da liong mah di mana-mana teh ngeunah Pak Ustad. Da hatur nuhun Pak Ustad doana keur Pa Dedi Mulyadi. Pak Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat aing Pak Baliut wae nya. Pokoknya mudah-mudahan Pak Dedi cing dipanjangkeun umur terus bijak terus ulah korupsi terus mudah-mudahan panjang umur we gitu lah. Ada Pak Ustad ulah poho ngopi nya gitu. Sakitu teh abdi mah nya. Moal loba-loba teuing abdi mah da ripuh ngomongna kitu Pak Baliut wae ya teh. Teuing gara-gara meureun ku teu boga duit jeung teh ya teh.